Alhamdulillah urang keng panghaturan ti mantena ngariung mungpulung dina ieu haplah mubarokah kalayan difasilitasi ku sawios ikhwan urang sadayana kersana Bapak Haji Cecep Komala miwah Ibu Hajah Eli kalayan difasilitasi dengan rasa sukarela anjeunna ngorbankeun tandagana ngorbankeun hartana ngorbankeun emutanana kalayan ruang jeung waktuna diange mumerepkeun diri ka Allah sekaligus nyanak jamaah anu janten ikhwan wal akhwat mantenan mudah-mudahan ku Allah dibalas kalayan balasan anu berlipat ganda di dunia sing parat dugi ka akhiratna miwah sadayana mudah-mudahan barokah sadayana yuswana barokah sadayana amal ibadahna dikir syukur kamantena barokah perjuangan anu ku Allah dihaturkeun kana perjuangan mulia sadayana sekaligus barokah anu dihaturkeun kana makom asbab anu dipidamel dina raraga merjuangkeun ieu perjuangan anu mulia kumargi kitu mudah-mudahan anjeunna dibarokahkeun kasabna oge dibarokahkeun cita-cita nu dina manah nu diikrarkeun aya dina katangtosan qabul Allah Subhanahu wa taala hal dunya hal akhirat mangga rontokeun da Allah nu gaduh duanana asal ulah bengkok sil mah nyuhunkeun we nyuhunkeun ka nu gaduhna mudah-mudahan ku Allah enggal dihaturkeun teras barokahna itu panginten hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umurud dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sadayana darama alhamdulillah salib nyanak tina hartos barokah naon barokah teh tamih-tamih tapi tamih-tamih di dieu lain tamih-tamih kur numpuk bro di juru bro dipantok ngalayah di tengah wungkul imah wungkul tapi barokahna karaos manfaatna ku anjeunna sareng karaos manfaatna ku pada umumna bangsa anjeunna manusia sadayana itulah barokah sabab dina barokah hiji tamih-tamih anu disarengan ridho rahmat maghfirah barokah fadl Allah Subhanahu wa taala ziyadatul khair ilahi tambih-tambih tapi teras disarengan itu barokah cirina barokah dahar 2 piring sapoe tapi mampu lain kur sebatas salat anu 5 waktu tengah malam pun juga aya rumpa-rampa kana sajadahna aya rumpa-rampa kana kopeahna aya rumpa-rampa kana naon biasa diange bade nyumunjudkeun diri ka Allah maka ludeung we naon nyanak cai wudu teras sujud ruku sumerah di hadapan Allah pinuh rasa bahagia diri sabab diri kenging pangaturan Allah anu ku Allah dihaturkeun nikmat sehatna nikmat rezekina nikmat jatah yuswa nu masih kene dihaturkeun ku anjeunna rate sujud bari hate pinuh ku hudurul qalbi ma Allah hadir hatena eling ka Allah itulah tanda barokah mudah-mudahan di mana wae oge nyambung teras itulah barokah itulah kajian 2 piring sapoe tapi kajian 10 piring sapoe tapi boro-boro sunat nu waktu ge loba ditajong sok di mana urang aya na posisina lamun posisi dina loba najong waktu rasakeun urang balik ka Allah da dina thariqah ada metode muhasabah mengevaluasi poe nu pateye-teye minggu nu patumu-tumu bulan nu paantai-antai tahun nu pasambung-sambung sok dina tahun kamari urang nepi ka tahun nu ayeuna loba mana urang poho jeung eli da eta naon eta dina hartosna mah naon huluwatanna eta
loba mana poho jeung eling loba eling tapi direret sabarangkali salat di talapung ku urang poho ngodo oge tak kitu bisi tah lamun emut ku urang idrok susul ku urang kunaon kodo gitu ngodoan memeh di kodoan ku batur ke memeh di kodoan ku batur geus pisah raga jeung nyawa mah di kodoan ku ahli warisna niringan sok sanajan ada 2 kaul lamun dina kitab naon Fathul Muin lam tukdo wala tubda teu aya kodo jeung teu aya pidyah tapi sur Imam Subki dikiatan di beberapa imam dikiatan anjeunna mah ngodoan bahkan aya tetangga baraya wargi anu kira-kira tos ngantunkeun ngadamel kodo ngodoan salat pohor atas nama bulan ngadamelan salat asar atas nama bulan deudeuh teuing sabab anjeunna dumasar kana hadis salah satu hadis anu diriwayatkeun nyaeta ku Abu Hurairah ngalangkungan Siti Aisyah dina Sahih Muslim aya man mata wa alaihi sahajal manu maut kamanehanana gaduh tanggungan wa alaihi syam maka soma an pulan an ahu soma nah janten anjeunna nya dasarna tidinya tina hadis eta sahajal manu maut tapi eta nu maot teh gaduh tanggungan teu netepan kumargi dina kaayaan teu damang teh teu netepan lohor asar kauning aku keluargana maka wajib keluargana wa alaihi siam ka anjeunana gaduh tanggungan puasa maka pasoma anhu sok puasa anjeun tah eta solusi ti Allah anu teu kinten agungna dalam dimensi fikihnya Kang storikoh mah tong fikih-fikihan biaya nu kitu kade torikohna nahaon ngabuang ilmu fikih gitu teu aya torikoh itu tidak ada satu pun yang harus dibuang ilmu Allah torikoh teh naon torikoh teh keur nganterkeun semua ilmu yang datang dari Allah kartos Pak kan aya syariat dina syariat teh aya ruhna batinna nyaeta torikot aya batinna nyaeta atos dikina deui dina torikot aya batinna nyaeta ma'rifat dina ma'rifat semakin ditenggelamkan semakin mengkristal tuluy dina batinna nyaeta aya hakikat wilayah eta nah eta menduduki alam lamun cik bahasa alam sanes Allah calik butuh ku alam sanes innallaha ghaniyun anil alamin kan kada diharoskeun heula tauhidna bilih nyangki abdi nyerangkeun alam ieu teh di alam mulki alam nasub alam jabarut alam lahut teh bilih kesan bapak pedah tos neme ngaos tijan misal berarti eta nerangkeun alam eta siga Allah anu butuh alam henteu Allah henteu eta mah fi dairatil lisan wal akli hartosna daerah lisan we bahasa majaz insyaallah ka hartosnya anu biasa sok aya di muhun thalabul ilmi atanapi di pesantren daerah lisan sareng akal supados kapaham makna di jero na mah sadayana insyaallah kapaham aya kan laisa kamislihi sayun anu mendudukan Allah anu maha sampurna beda jeung sakabeh makhluk eta tos maka dalam thariqah itu ada dimensi syariat thariqat hakikat ma'rifat eta bageur sadena sok teras tah eta teh kedah di ilmuan henteu kurus batas pokoknya yuk pokoknya gitu dalil pokoknya Pak itu cenderung dekat kepada kesesatan sabab memaksakan ngadoser karena kebenaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu abdi sadayana diajar thariqah mudah-mudahan urang sapagodos muafakoh sareng syariat amin.
muwafaqah sareng thariqat itu sendiri. Amin. Muwafaqah sareng hakikat tauhid, hakikat syariat, hakikat makrifat yang sahih anu bener gitu. Insyaallah kadituna selamat dunia sareng akhirat. Jadi dijamu ngalangkungan eta. Tina barokahnya nama etanya tina barokah, tapi lamun urang dikirtos narik kana unsurnya nak barokah anu datangna barokah ti Allah nya kadituna insyaallah lamun Bapak teu dikir dina sadinten sawengi misalnya 4 waktos terlalu banyak kan 4 waktos 3 waktos sawaktos ge aya jorojoy dina mana Gusti abdi bade maksad ngodoan tadi teu tos diniatan ti awalna bade ngodoan dikir anu tadi lohor teu abdi kumargi abdi kasibukan teh berbagai macam godaan kan. Godaan teh naon kesibukan teh naon asarna padahal eta sibuk teh mangrupi anugerah karunia Allah boh di bidang dagang, boh di bidang tani, boh di bidang naon profesi nu sanes-sanes itu anugerah ti Allah. Kapan hoyong urang teh damal teh hoyong urang kagungan kagiatan teh supados sirkulasi keadaan ya perusahaan kita dalam kestabilan itu nu dulu bahasakeun urang sok dongkap ka kiai urang dongkap ka itu ka ieu hoyong abi mah kenging rezeki anu barokah anu ngantirkeun kana ibadah mun nya kata-kata mah tapi tatkala misalnya tos berhasil urang kadang-kadang kaluli-luli kacana ku eta anu panghaturan ti Allah ditampikna ku urang poho ka Allah anu akhirna lebetna eta naon sanes barokah kadituna sok paur istidron. Jadi sungkunan ti Allah akan menghantarkan kepada jauhnya Anda dengan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Bapak Haji di dia mesin barokah sadayana teras. Amin. Tujuanana, praktekna, cita-citana, kemuliaan perjuanganana sadayana termasuk nu hadir di ieu sadayana dihaplah nu barokah. Teras gitu. Teras guning belajar torikoh teh. Bro di juru, bro di pantau, ngalayah di tengah imah, loba ieu. Sagala aya gudang kot sababaraha ukuranana sabaraha meter. Eta mah kumaha panempo jalma. Lamun panempo na dunyaeun mesti nafsiranana bakal dunyaeun ka Pak Haji. Kartos. Lamun nempona ku nilai-nilai hudurul qalbi ma Allah, hadir hatina ka Allah. Jadi husnudzon ka Allah. Jadi ulah waka guru bus gedebug Bapak nangkap hok berita di mana-mana pun. Sabab ngaranna oge di alam mulki, nyata di alam dunia anu rentan dirinya godaanana. Godaan naon di alam mulki? Ya syaiton mulki. Anu kontradiksi. Syaiton mulki mah jadi selalu bertentangan dengan syariat. Pugu-pugu pinuh rasa syukur ka Allah tuluy ku Allah ditingkatkeun derajatna, ditingali mah ku jalma anu salah nempona tuh nu dunyaeun mah. Tuh anu mah, tuh nu anu mah. Jadi salah keur masalah cara nempok diri ka batur goreng sangka. Tuluy teu payaan ka dituna belikan da teu puguh ngagauk dina diri, kaburu panas, kaduru useun nafsu anu akhirna dosana teu cukup ku nyalira. Adon ger hayang ngomong ka tetangga, ger hayang ngomong ka balarea. Jadi namahan batur supaya salah penafsiran, supaya salah ngalajoanan nu kitu lamun ceuk ilmu jurimiyah mah murokab, ngan murokabna dosa. Jadi rosa yang bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi labdul mufidul murokab teh murokab. Jadi murokab rangkep-rangkep numpukkeun dosa teu cukup ku keheul urang. Hayang mawa ka batur da teu betah. Itulah syaiton mulki. Maka dalam thariqah muhasabahkan diri kita untuk mengevaluasi di alam naon urang. Gogoda naon nu datang ka urang. Ternyata aku naon ieu teh teu payaan wae, jeung belikan wae, jeung babarian wae. Hiji murukusunu, kadua belikan teu payaan, ngan salah wae tafsirna ka batur, salah wae nuduhna. Itu syaiton mulki. Kadituna bakal ngadeukeutkeun kana naon? Teu kawawa mah kawalahan, hatena kadituna teh sok naon? Dolim. Kaditu teh naon?
hasud, kadituna naon? Dendam. Nah, itulah penyakit-penyakit yang ada di dalam anu sulit mengobatinya. Dawuh nu apaleun da dina jero hate eta mah iwati nu boga diri nu apalna. Kumargi nu boga diri urang apal kana penyakit eta nu bahaya teh aya di diri urang. Maka Allah ngahaturkeun pidawuh mantena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya bageus da mun eling ka Allah hati hayang tenang nyaman masok. Tatkala anjeun eling ka Allah rek naon make keheul ka tatangga, rek naon make keheul ka baraya, rek naon komo ieu dulurna jeung dulurna, ikhwan jeung akhwat rek saling membenci, beda huruf beda sautak saeutik, lain beda pendapatan, kadang-kadang beda lain beda pendapat, tapi kadang-kadang nu dicantelkeun dina pendapatan, beda pendapatan sautak saeutik merenung nu tadina biasa oge tah eta nu bahayana. Mudah-mudahan panyakit naon eta Bu? Panyakit teh eusikeun ruhna, eusikeun jiwana, qalbuna, bahkan sing dugi ka tingkat anu opat, sing dugi ka sirri. Galis ageungna nya nu opat eta sing dugi ka sirri. Lamun tos dugi ka sirri malah atas paningali urangna kanu gaduhna rek naon make keheul ku si A ku si B beda jeung urang naon kan yakin cik ilmu tauhid ge urang jeung batur teh kulak canggeum diri teh kan kulak canggeum diri teh takaran Allah. Lamun eta yakin takaran Allah nu ka urang nu ka batur naon kudu keheul ka batur. Lamun keheul keneh tuluy komo digugu ka dituna keheul ka batur berarti urang hakikatna tidak bertauhid. Berarti kupur kana aturan Allah. Lamun dipanjangkeun mah diurut ka dituna, maka para ulama-ulama thariqah, ulama-ulama sufi maka fokus ruhna harus selalu balik ka Allah. Poho balik ka Allah. Jauh geuwat deketkeun deui supaya hirup madep at-tawajjuh ilallah, supaya madep ka Allah dina keur sagala gerak jeung calik aranjeun. Balik ka Allah mah insyaallah aya solusi ti Allah bihaqqi la ilaha illallah. Tuluy ka dituna naik kana alam malakut, ruh bapak ruh ibu teh nerekel yartakil abdu ila hadratil qudsi nu terakhir maka dinya mu melewati eta 4 lapis alam nya mulki nasut teh malakut nya eta alam para malaikat didinya tos dongkap kadinya getaranana jadi hayang dikir, jadi hayang salat tahajud, jadi hayang ngadoa, jadi hayang resep maca Quran, tuluy maca Qur'anna, tuluy maca dikirna bari dibarengan ku hate kontrol mayun ka Allah didinya tret betah dikir ngalit jeung balad tuluy silih ingetan, silih gupay, silih elingan, silih dorong, silih terus ta'awun namina pidauh pangresa dina kitab Miftahus Sudur wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa mantena nafsirkeun ataupun nyurahkeun tina Al-Qur'an nyaeta jalmi-jalmi nu berjamaah dikir hakikatna keur silih tulungan. Mudah-mudahan urang silih tulungan ieu amin. Nuju silih tulungan, silih anterkeun, silih jajabkeun. Aya saitona terus dugi ka malakut pedah getaran bangsa ahli langit aya di bapa lamun dikir bapa geus nepi ka malakut hatratus samawat getaran-getaran langit aya sok aya ngaleketei sok aya empati kajompo empati misalna empati ka jalmi-jalmi anu yatim piatu jeung sabangsana muncul diraraoskeun lamun urang nu kieu sakumacik tanbih katida ngeri kan tuluy aya muncul rasa eta dugi ka tina simpati teh jadi empati jadi karena praktisi dijalankan itulah thariqah tuluy. Nah, gogodana aya setan lemas deui ngagoda nyaeta saiton naon nu tadi mah saiton mulki saiton alim ngagoda ka jalma-jalma nu apal ilmu berbagai ilmu tapi digoda ku eta jadi masih keneh teuteureuyeun teh aya keneh di dinya mah tah masih ngan apal cik eta lamun kieu teh salah tapi angger kadang-kadang kadobrak sabab saitonna eta wilayah saiton alim naik ka luhur dina malakut nya eta aya keneh saiton naon saiton ari nya eta saitona nu sok ngagoda ka jalma-jalma nu ma'rifat anu diajar ma'rifat eta didinya bageus ret hate
hayang kaciri urang teh dikira teh ku batur, hayang kaciri tahajud teh ku batur, hayang kaciri urang teh berbagai aktivitas amal teh ku batur. Kuat di didinya teh hate teh teu balik hate ka Allah. Teu aya rasa jeung Allah, tapi agama dina bahasa lisan Allah ngan hate lain. Maka eta syaiton anu ngagoda ka jalmi-jalmi nu nuju diajar ma'rifat. Sok dilobakeun tahajud ngan sakali-kali toel batul teh beurah ditu teh tatangga urang ajakan naon keudadaikeun jeung teu mah teu penting, nu penting maneh mangajak atau ngabejaan yen maneh tahajud penting sangkan dicatat dina hate tatangga teh nya ieu mah ya jade janaon teh lah jalmi teh aya ku getolan tahajud teh kumaha we temana maneh yang naon we nempok kurung hayam atuh dihareupeun imahna kaciri buka ditutupkan ku ibu isuk tanya manehanana terus ditanya isuk ka tetangga baraya bapak wengi katingalipun teu abdi sanes naon kurung hayam bapak buka jam 2:30 kinten hari teh abdi kaleresan ya mirangkina mah nuju dihajar bade ka masjid dijelaskeun abdi can kahartieun saeutik mah naon natijahna mah sok didinya jadi nebeng ngetren nebeng ngetrenna dina amal tapi nu ditujuna pengakuan makhluk nebeng ngetren bahkan kadituna mah terus nebeng ngetren hatamana manakiban sagala raman terus tuluy ta eta teh sesah gitu kadang-kadang serupa tapi tak sama tapi tak serupa mal kabobodo teh nya keur jalma nu parat dina alam malakutna eta godagan syahwat dina jalmi-jalmi anu digoda di alam malakut tetap insya Allah balik tah kumaha mengantipatina nya urang tetap balik ke Allah ngan usahakan berkawan lagi pamisur babina suhbah lagi berdekatan lagi dengan orang-orang yang dianggap soleh kukus husnudon bapak ieu mah tapi membawa teh ketenggelaman jiwa menuju Allah hadir deui hate bapak mayun deui ka Allah tuluy nerekel deui ruh bapa nerekel deui sehingga dugi ka alam jabarut tos didinya mah luar biasa kadang-kadang karomah dihaturkeun kemudahan dihaturkeun poho deui aya didinya berarti termakan deui saha ada aya keneh setana kapan setan naon didinya setan jabarut anu ngagoda jalma anu bade dugi ka hadirat Allah aya keneh sakedap deui eta bade menuju hadirat Allah maka didinya jalmi eta digoda hasrat jiwanya bangsa cahaya datang karena nur anu aya di bapa tapi kadang-kadang redup masih melempem teu acan cekas maka eta cahaya kadang-kadang ngelehkeun cahaya nu di jero ngawonkeun cahaya nu di jero bapa gogodana menghanyutkan aduh hebat tahajudna hebat puasana nepi anjeun mah ikhlas teh sabener-benerna entos regreg ku ikhlasna bapa regreg ku tobatna bapa regreg ku hebatna bapa sabab bapa sakedeung deui dugi ka Allah entos tenang didinya tos tenang kitu jorojoy layak keur maneh mengaku nabi oge layak keur maneh mengaku wali ge pek aku anguran alhamdulillah kenging panghaturan ti Kangjeng Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Zailani didinya bager ulah ngaku makom kade sabab ngaku makom didinya bager jadi naon ngamomorekeun kahirupan anu ku Allah dihaturkeun maka eta teh jebakan kajalmi nu bade dugi ka Allah bahkan hasrat hatena saking tina nebeng ngetren entos maneh mah da segala-gala pentajalian Allah aya di diri maneh ngaku Allah kitu naon-naon ngaku pangeran itulah bahaya nafsu masa dikala proses betapa beratnya kita akan mendaki menuju dat Allah yang maha sempurna dat maha kamal yang maha segala-galanya kita akan mematahkan berbagai kajian ilmu rekumaha sedangkan kaditu teh kedah ngange ilmu mal tiasa teu aya ilmuan
Ilmu naon? Ya ilmu hakikat kedah aya, ilmu ma'rifatna kedah aya, henteu ilmu rekayasa. Nah, kumargi kitu betapa berat kita. Kantanan urang gampang kaceos ka bawah sakabaka ka iri ku cikii, urang sedang menuju jalanan yang sangat jauh sebenarnya. Tapi padahal salaresna mah deukeut. Jauh da kunaon bae oge tatkala peungas eta jadi inhitot himat deui. Tina cita-cita nu tunggu urang, nu luhur urang. Tah kumargi kitu ngalangkungan berjamaah ieu mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun sehingga salamet sadayana. Amin. Salamet dugi ka mana? Dugi ka nu kagungan ka hadirat Allah. Itulah apa aroita manit takhoda ilahahu hawahu. Nah anjeun teuing nyali jalma-jalma nu ngajadikeun kacak dibere ku Allah, dibere ku Allah. Semakin teras eta kehebatan, semakin mempropagandakan diri yang harus diikuti. Dengan berapa miliar, berapa triliun yang kita harus keluarkan. Orang ini dumpel, orang ini dumpel misal. Tapi demi kepentingan dirinya, supaya dirinya itu seakan-akan ya Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah Syekh Sultan tabeat eta Saiton Jabarut. Tatkala lebat we blos se bapak dugi wa isalihim ila hadratil ilahiyah. Dugi we ka hadirat Allah azza wa jalla sabab dikir bapak syariatna. Hakikatna mah Allah nu nganturkeun. Hakikat temenan wasilah kersani Allah diaturkeun kana asbab. Yen bapak teh daekan, yen bapak teh ikhlas, yen bapak teh ahli taubat, yen bapak teh ahli muraqabah maju ka Allah, maka tawasolaka ilaihi bima minhu, maka Allah ngadugikeun bapak dugi ka anjeunna ku margalantaran padol rahmat ridho Gusti Allah. Labi maminka lain ku sabab hebatna bapa, labi maminka lain ku sabab ikhlasna bapa, sehingga salah we nangkap didinya ikhlas dijadikeun kekuatan. Yen urang geus ikhlas peuting eta teh bapa teh tegenan kana ikhlas eta, tapi bapa teu malatas, teu musahadah, teu malatas ka saha kadat nu maparinkeun ikhlas. Nah itulah dalam istilah-istilah Ibnul Farid dina kitab Jami'ul Muqnina atau napi istilah-istilah Ibnul dina kitab Tuhfatul Muridna. Nah kitab Tuhfatul Murid eta teh kitab tauhid, maka sarah Johar tauhid dugi kadinya dijelaskeun terus wayahna ku orang-orang ahli thariqah teras naon daki gitu, sehingga bener-bener orang hoyong salamet ka Allah. Mana bade bermain didinya tak kitu tak kieu tapi bapak teu lepas ti nu gaduhna. Bapak bisa ikhlasna teu jadi tetegenan. Bapak bisa tobat teu jadi tetegenan kana tobat. Da tobat makhluk, ikhlas makhluk. Aya nu ngaturna, aya nu maparina. Saha nu maparina? Allah. Dihaturkeun ka bapak. Sabab bapak dikir, sabab ibu dikir, dikir eta membawa makna kualitas ketauhidan yang sempurna, membawa kualitas kedekatan yang sempurna, sehingga dikir nu aya dina ruh bapak teh benar-benar memproses jiwa bapak. Tina rek umaku gumede jeung sabangsana ku dikir dilindih teu aya. Iwaki Allah naon sombong keunana, aku keunana, lamun Allah nu hadir dina salira bapak ibu di semesta alam ieu, sehingga didudukeun ku bapak ku kursi katauhidan, didudukeun ku bapak ku kursi kamahabbahan, ku kursi kamuraqabahan, maka akhirna bapak bener-bener tenggelam gharikun fi bihari tauhidi, teuleum dina lautan tauhid. Nikmat teu aya papadana dugi anu sanes ku cara, sanes ku jihad dugina. Bahasa nu tadi maka luhur Jabarut malakut itu dugi ka lahut. Kan bahasa-bahasa anu sifatna aya dina kedudukan makom makhluk. Tapi ieu
Bapak dugi ke anjeuna ke alam lahut, misalnya dugi ke alam lahut, muhun bahasa keur daerah lisan sareng akal tenggelam lep didinya Bapak mayun tenggelam insyaallah. La ilaha La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urang sareng La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ti Jabarut badai kalahut mah nu ngagondana samar bager nyaeta mangrupaning cahaya anu didinya terus ngojok-ngojok yang nyarekeun Bapak supaya turun deui ka malakut, turun deui ka mulki nyaeta nasut. Tah lamun jalmi masih keneh kagoda keneh ku eta alam ku syaiton anu aya nyicingan di eta alam, alam malakut, alam Jabarut, banghanapna alam nasut, wayahna bae moal dugi-dugi ka Gusti Allah. Moal dugi matrudun ditolak ku Allah. Lain ditolak anjeun moal abus ka surga, lain ditolak anjeun moal abus ka jannatul ma'wa, jannatun naim, jannatul firdaus, tapi anjeun tidak layak untuk berdialog suci di hadapan Dat anu maha sempurna, yang tatkala dia dibukakan hijab oleh Allah tidak ada kenikmatan senikmat menatap Dat yang maha pencipta semesta Allah. Mudah-mudahan amin. Dari dinya wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tah didinya bager rarai-raraina pamenteuna nyaeta marahmai bercahaya sabab ningali ka pangeranana. Khusus nyaeta nu tingkat naon dugi dikirna dugi kana hakikatul hakikat pahat narasa eta turun sok hirupkeun tina qalbunna sing nepi kana puadi duduk dina makom makrifat am heula cicing dikirna naik kana puadi jadi aya dina rasa serta Allahna. Jadi mahalul mahabbah tempatna naik deui nerekel deui dugi kana naon sir. Lamun tos dugi kana sir maka eta dikir calik di bapa calik di ibu dina naon dina tempatna mahalul musyahadah tempat nyaksi. Jadi naon diucapkeun ti kamari teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyambung. Jadi tepegat tina diri bapa kesaksian bapa di mana wae jadi wewe lalan hiji lalal jo hiji dina loba dikitu dikieu anjeun anjeunna we sepisah anjeun bapa. Mudah-mudahan kumargi kitu panginten periogi ilmuna kadinya nya alhamdulillah diriungan Bapak alhamdulillah sering didongkapan aya aya Pak Kyai Haji UU Saiful Marif, aya Bapak Ajengan Habib, aya Ceng dan sadaya kadinya narik-narikna. Mudah-mudahan narik-narik tos didinya maka kenging penghaturan namun tos kedugi kadinya mah eta ruhna nanti Allah maha gaduhna sehingga Allah subhanahu wa ta'ala payu'allimahullahu bila wasitatin min ladunhu ilma ladunian paya'arifuhu bita'arifihi. Maka lamun tos dugi kadinya nafsunya kandas semua satu bebas Bapak, merdeka Bapak dari perseteruan, dari permusuhan dengan siapa? Dengan syaiton mulki, syaiton malakut, syaiton Jabarut. Bebas merdeka Bapak, sama Bapak tos bade dilebetkeun kana insanun dakarun hurrun. Nyaeta hiji lalaki anu lalaki
manusia lalaki anu merdeka keng kemerdekaan anu ku Allah diaturkeun kamerdekaanana. Eta saha pokok nama inti nama nyari inti nama para rasul, para anbiya wal mursalin, para nabi tos didinya ngan dituturkeun ku umatna wabilaula umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ngiring ku Allah kadang-kadang dihaturkeun tos Kangjeng Rasul mah di mahfud ya di maksud Kangjeng Nabi mah dipelihara Allah diraksa bade maksiat ieu bade maksiat ieu bade maksiat ieu kaing pangaraksa Allah padol Allah rahmat Allah janganana. Bapak ibu nunuturkeun kalayan teras nuturkeunana sakumaha henteu menceng tina pidauh rasulna mutabaah ka rasulna dina ahwal afal aqwalna teras nuturkeun salares-laresna sakamampuan tapi Allah ngajemput kuridona maka ibu kenging panghaturan ti Allah nyaeta di mahfud. Nah, di mahfud dipelihara, dimasuk dipelihara. Dipasihan karomah teu kajebak. Kamuliaan berupa dunia, berupa akhirat. Tetep we anjeunna merasakan hamba anu teu pernah ngabalieur ti Allah. Da Allah memang dat anu kudu dipikaputuh salilana. La ilaha maka tetep teu jadi pangsiun dikir teras. Semakin rekap teras. Teu congcologo jadi geus nebeng alhamdulillah ka Allah ngalimpahkeun rezekina ngalimpahkeun kahebatanana tadi nebeng sugantek bener milu ka Allah nanti tatkala geus dipasihan ku Allah rezeki atanapi kahebatan atanapi kapopuleran ternyata loba ngantunkeun Allah ieu mah saenyana sungkunan berarti ieu mah teh aing teh ka maneh teh da buktina maneh nolak pada hakikatna mah itu adalah yang sebatas nebeng tren sok aya dina jiwa urang sok aya urang ucapkeun alhamdulillah tapi nah teh ieu bangga diri hebat ieu bangga diri kuat ieu bangga diri populer ieu bangga diri anu akhirna kumaha carana nih strategi mulai strategi berarti dia sedang membikin tentara-tentara dalam arti tentara nafsu nu dipake ku dirina mudah-mudahan Allah nyalametkeun urang sadayana amin bihaqqi la ilaha illallah. Akhirna Allah maparinkeun pengajaran nyaeta ka hamba anu tos salamet tina eta sadayana godaan-godaan alam di tingkat godaan anu samar wae ge anu bangsa cahaya oge anjeunna dikengkeun kasalametan ya Allah maka akhirna mantenanana teras dugi kakeng kemerdekaan tidak berseteru lagi dengan nafsu dengan syaitan bahkan tidak malaikat pun tidak bisa menyentuh alam yang Bapa rasakan itu alam yang Bapa duduki itu dengan hasil pemberian karunia Allah la ilaha maka tos dugi kadinya maka menjadi hamba Allah yang apa sabab perseteruan dengan syaitan dan nafsu sudah selesai maka dia menjadi hamba yang ikhlas yang mukhlis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka nyaeta nu dugi kana tingkat mukhlis komo dugi ka mukhlas tingkat itu mah kapan lamun ku urang kita iblis teh kanggo goda manusia teh wawartos heula ka Allah Pak nyaeta la ugwiyannahum bi izzatika ya Allah ya Rabbi demi kemuliaan bi izzatika demi kemuliaan salindra demi kemuliaan dan salindra aku akan sesatkan semua orang-orang yang akan menujumu mudah tapi terus ngangken bakal eleh anjeunna kecuali illa ibadakal mukhlasin kecuali hamba Gusti anu ikhlas ya Allah di tingkat eta Bapak ikhlas wae kade ulah tetegenan kana ikhlas jadi teras
tetegenan teh kadat nu mere ikhlas ka Bapa kartos Pak la ilaha illallah saha nu masihan ikhlas ka Bapa teh Allah anu masihan Bapa dugi ka dieu saha sehingga Bapak Ibu jadi taubat ke hadapan Allah. Di tingkat torikoh, di tingkat tirkoh pami torikoh misalnya kaku, teu aya ilmu, teu dipake ilmu syariat, maka akhirnya banyak juga penyesatan, yaitu yang akhirnya dijadikan ke makhluk, yang itu yang bahayanya. Nah, yang bahaya jadi makhluk. Sabab makhluk loba keanehan, kemewahan, akhirnya jalma loba sesat menganggap Tuhan. Seakan-akan walaupun dia tidak mengaku oh itu pangeran abdi henteu, tapi seakan-akan tidak apa di dalam jiwana itu ata betah we teu nyantelkeun dirina. Sehingga kadang-kadang ada mustarok dalam jiwanya. Percaya ke Allah 100%, tapi percaya oke ka jelema lamun teu ngaliwatan di dieu jelema di jalmi-jalmi anu eta jadi bercabang tetap. Maka keraguan, kalau ngomong mah ngosom gitu, teu wani. Padahal itu bahaya, musyrik yang samar akan menghampiri Anda. Maka lamun ningali dina kitab Jami'ul Muqni, iktirah qadim ma'al hadis, teu bisa. Teu bisa marengkeun nu anyar jeung nu hadis. Lamun bisa marengkeun keneh berarti rekayasa akal anjeun, encan muwahhidun, encan nu teu bertauhid. Cali. Pun malihan mah ka abdi sok aya nu kadongkapan sanes sebatas dugaan Pak ternyata aya di antawis dulur urang ikhwan nyuhunkeun izin bolehkah hopi ini diganti oleh guru aya kata abi udah Anda murtad pada saat itu kalau Anda karek kuritna anak-anaknya anjeun murtad mahnya tempat Allah rek diganti ku makhluk kartos tempat Allah teh tempat urang ngadudukeun dat Allah nu Maha Agung teh kolbun ruh jiwa ulah dikamahlukeun bager la ilaha illallah ulah jebakan nah, katohyan misalnya katoh oh bapak kitu teh katohyan ku makhluk teh ku manusia teh oh tetep we bapak Allah jadi tatkala bapak kaget ka itu jalmi takjub ka itu jalmi dina rumah yang besar pereumkeun ningali makhlukna bentakeun ka adat Allah ku si'aul basirah ku paningali ruh paningali hate kartos Bu panggil hate ya Bapak jadi tatkala kahlani alul qauni ka eta rohu wa qatarful qalbi an siwahi kan kitu eta tetep teuteuleukeun ruh ningali kan jadi hopi tetap ulah lesot tapi pinuh makna tauhid di jerona lah jadi teu ngabalieur tetep ya Allah nu gaduhna ningali kumaha bae ka saha bae di mana wae Allah henteu la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin kan eta mana eta teh kan gogodana ditakbirkeun satahun sakali seluruh dunia sok hasilkeun ieu sadayana kan gitu la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihad dhalimun la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'ada wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahjaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd kumargi kitu urang teh abot leres Gusti pamit pitulung Gusti meureun urang hayo we ledok dina kamusyrikan ledok dina kamurtadan kumaha Surah Ibnul Farid la khatara li siwaka ala khatiri sahwan lamun teh mah dina hate kaula terisi tetegenan ka makhluk salian ti Gusti
nu aya dina hate kaula bari lain ngahaja kaula bari lain ngahaja maka kaula mah qada itu biridati netepkeun kaula maka kaula murtad nu tadi mah kaula maka balik deui tah eta berbagai teori ketauhidan teori ketasawufan sadayana alhamdulillah paduka sayhuna wa mursiduna Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu paduka sayhuna wa mursiduna Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani ngahaturkeun barangna ka urang toh bager tah sok kopi teh fungsikeun ngalangkungan ayeuna urang sadana hidmah ilmiah jang ngeusikeun naon berbagai makna kopi kopi teh kadinya nyalin berarti lamun terus diketuk-ketuk unggul teu aya maknana teu aya ilmiah tauhidna teu aya ilmah ma'rifatna jin nu pipilueunana kartos lamun surah maka surjalmi anu teu acan paham kana toriko lalu ningali ti katebihan nganggapna teh ka orang toriko tuh kajinan naudzubillahi min karena apa memang akarnya anjeunna penjabaran hopina teu uningan nyangkina eta jenengan gitu natufatul murid lamun bapak nyebat jenengan Allah tapi pun tanya lamun teu hartos babokeun ieu nya Pak rada nyebat jenengan la ilaha atau nyebat jenengan Allah di natufatul murid dia bab tauhid terus bapak teh seakan-akan tetegenan teh kana lapad kan ari lapad makan lah ditulis ku bapak ku kolam ku kapur la ilaha bapak mentok di dinya tetembus ruh bapak tetembus jiwa bapak kadat anu dijenengan eta saha dat hiji dat anu kagengan jenengan Gusti Allah jadi ismun jenengan saha anu dijenengan jenengan al musamma anu jingaranan Allah tapi urang teh ka saha atuh nuju teh urang teh ka saha ibadah teh ka dat anu maha sampurna dat anu maha ngatur dat nu maha menciptakan dat nu maha memiliki dat nu maha menentukan dat nu maha gaduh dat nu maha ida aroda sayan ayyakula lahu kun fayakun dat laisa kamitslihi sayun saha jenenganana walar Allah tatkala tos paham eta ku ruhna ku hopina maka tatkala nyebat jenengan Allah berarti lain kana ngaran lain kana eta tapi ka dat kartosnya dat anu wajibul wujud dea dat anu maha sugi dat anu maha aya teu aya mimitina anu maha bako moal aya tungtungna jadi merdeka ketauhidan la ilaha illallah kan seueur beas gula gitu kade lamun urang meser gula meser naon kan aya mah aya nu ori aya nu kawe gitu kade bilih naon kadang-kadang maka la ilaha illallah pun juga bisa keluar dari min afwahil am bisa keluar dari min afwahil khas tatkala penuh makna dina ruhna jiwana dengan penuh ketauhidan anu akhirna ngabuahkeun ka ma'rifatan ka musahadahan itu min afwahil khas datang tina mulut anu aya eusian di jerona gitu maka moal aya nandinganana timanganana itulah jadi min afwahir rijal eta min afwahil rijal tina mulut-mulut pilihan Allah mudah-mudahan ku Allah diaturkeun la ilaha siga mah heureuy nya tapi sok bapak meser besi 10 besi 12 pami di daerah abi makan aya besi teh bade nu gemuk bade nu biasa eta mah geus ngarti maranehanana bobodo dipake kehidupan manehanana pake nipu nu barodo tujuanana sangkan manehna gede bati jadi dalam besi 8 besi 10 besi 10 abi mah muhun 10 na 10 gebuk 10 biasa diakali wae eta nu bodoh dibobodo deui wae ku nu pinterna nya eta nu tujuanana hayang lebih untung anu karita eta masuk itu syaiton mulki kana dirina pinter-pinterna mangani pake nipu mudah-mudahan salamet sadayana amin bihaqqi la ilaha Muhammadur Rasulullah mudah-mudahan gitu terus telem itulah perjalanan ruhani manusia sehingga tatkala geus barak bakmah di sakuriling bungking nu katingali ku ruh
ku rusir Bapa mung cahaya nu ngagumulung kabeh. Cahaya naon? Cahaya keagungan Allah, cahaya kasampurnaan Allah. Di mana wae Bapa ningali, di mana wae Bapa calik teu kabobodo teh nya sabab teh tembus pandang malataskan kagungan la ilaha bikasfil huzbi an aini wa rafil baini min baini wa tamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah. Kulantaran ka buka hijab naikna sagala sabab teu aya deui kumaha caang kucah yadat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadinya Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana safi khalqi indallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta bageus. Eta saya sultan. Dugi kadinya saya sultan dina lautan musyahadah nu kamilah, lautan ma'rifat nu kamilah. Maka tatkala murid Muhammad Ishaq Maghribi sasauran nyuhunkeun widinya hoyong ngiringan kana thariqah anu disebat thariqah Qadiriyah anu dinisbatkeun ka Syaikhul Qadir nyaji kaulang ijinan banget. Itulah guru yang sudah ma'rifat tingkat tinggi Pak. Sabab geus dina tingkat tinggi kan merdeka ruhna teu sieun kabeakeun murid. Teu sieun itu teu sieun ieu tuluy ruhna merdeka anu akhirna ngadorong ka eta murid. Tos ngadorong kitu ji bageus. Lamun teh mah anjeun apal derajat Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani ka muridna naron. Lamun teh mah anjeun apal. Anjeunna teh di pasihan 12-nya kasampurnaan. Hiji sifat wae lamun ditulis ku kalamna. Kalamna ieu lautan anu 7 lautan, kalamna ieu pepohonan. Pake hiji sifat wae ge anger. Moal cekap. Naon? Nya moal atuh. Da di dinya mah nuju ka mana tujuan bahasa majaj anjeunna. Padahal mantena kedah eta bahasa nyipatan anu dongkap pentajalian ti Allahnya moal beak atuh sing satung kebing langit catangkarang jagat dipake nyeratan. Sabab eta mah sifat-sifat kasampurnaan Allah nyaeta gelar-gelar anu aya di Allah anu sapapaosna nyaeta kekal di mantena, abadi di mantena, bade dicontek, dijabarkeun ku berbagai akademisi, ku berbagai kolam teras lautan dijadikeun. Eta mangsina moal cekam. Jadi maksudna tembus kadinya. Geuning ngangge bahasa sapertos ka Sultan Aulia sapertos seakan-akan seperti ka pangeran misalnya gitu. Itulah kalam-kalam arifin kadang-kadang memang sulit dicerna ku logika akal dina alam syariat. Tatkala logika arifina kaluar tina lisanul qudsi mantena anu aya dina ruh jiwa mantena keluar sangat sulit iwalti kedah ku ahlina nyaeta anu memahami rasa anu aya di anjeunna kamaripatan anu aya di anjeunna dihaturkeun deui wae eta alatna maka Bapak Ibu maka bager luar biasa mantena dihaturkeun mangga da teu kaluar alatna mah binih nama teka luar tina eta nu dua dikir jahar dikir kopi tinggal teras tenggelam bade ngabuka naon bae kitabna bade ngabuka wae sistem nanu mana bae da teka luar kadinya dari kaluar tidinya da eueusian cing naon-naon ge dibahasna jadi hartian tetap we kering kerontang aya we terlibat anjeunna dilibatkeun ku ruh bapa dilibatkan ku ruh ibu jadi berarti bermakna abadi deui lain kurus batas sementara maka nu salamet nage salamet abadi
Maka sehingga jalmi dugi kadinya mah Allah mentajalikan rupi-rupi anugerah nu kumantunna dihaturkeun. Sakitu pakinten tangtos rada bingung pamiku akal mah bingung ka bina-bina tos amalkeun dikir lanterasnya. Teras diakalan we ku bapa da hese ada imalin akal bagian ruh kahartos beak wakal kalah gogodag bapak tos urang didinya bagian ruh mah atos amalkeun sarengan we manahna eling ka Allah keun salit-salit Allah maparinkeun inspirasi ilham ka bapak ibu sadayana amin insyaallah akhirna teu karaos nu lumpat kana lisanna hasil buah tina dikir anu dimakrifantkeun teh anu akhirna wa samratuhu sihhatul qauli. Jadi buahna bakal bener bapak nyaritana, bener jerona, bener luarna. Mudah-mudahan amin. Kadina wa husnun yantahi fi yadaihi. Teras narekel nerekab kana dua pananganna. Tos nerekab kana dua pananganna buahna wa samratuhu naon? Iqtau sedekah. Jadi bakal gemar resep sedekah. Sedekah berupa materi, sedekah berupa ilmu, sedekah berupa amal, rupa-rupalah berupa amal. Jadi titinggalian bapakna bakal narik karena dikir. Ningali ka masjid, di masjid aya tai kotok, teu riweuh ribet. Lamun bapak teu acan kacahayaan eta bakal ribet nanyakeun mana marbotna, mana sok dipercaya di dieu ku marbot, manawi itu di kotok, ayo. Jadi akan menjadikan bapak itu sebagai naon? Sebagai majikan di mana-mana. Bukan sebagai karyawan, tapi tatkala ia cahaya dikir, walaupun dia sebagai direktur, sebagai presiden komisaris, datang lihat kepada itu ada cahaya dikir, dia tetap menjadikan hamba di hadapan Allah. Tetep ngaca karyawan. Oh iya dikotok anu akhirna culang cileung dirina di mana lapna ieu, mana caina di baju ku sorangan. Tos aya dina manah urang asara sakitu sekali ngalangkung masjid nu aya dikotokan wantun urang turun tangan pedah urang sebagai naon wantun ta eta teh wantun aduh ada ieu teh hayangan culak cileuk bisi aya nu apaleun ka urang ke manehanana nyung cerikeun jeung sabangsana gengsi teu tulus hijab eta teh teu tulus deui wae sok buktikeun lamun geus wantun eta ngajalankeun teras dijalankeun ku bapa nyalira ku ibu nyalira bari tanpa peduli penglihatan makhluk Allah karena akan berjalan sesuai paradigmana entos saya rasakeun ku urang mah ieu teh kamuliaan proyek amal soleh ti Allah nu digelar maka bade ditangkap terus gitu maka insya Allah bapak akan ada cahaya haibah di dalam diri bapak haibah di dalam diri ibu tidak usah propaganda apapun karena mereka yang Allah undang sendiri untuk mendatangi ibu dan bapak amin kita rumus thariqah rumus tasawuf insyaallah tah kumari kitu atuh kedudukan eta teh teras disimpan di dia maka mangga saha dirinya naon lamun dibahasakeun ka makhlukan ka saha lamun dita eta ka Muhammadan teh bageur ka Muhammadan Nur Muhammad teh lamun jalan sabab Nur Muhammad itu adalah menjadi wasitoh perantara orang sareng Gusti Allah. Tatkala bapak di mana wae alamna nyarengan eta teras berfungsi dalam ruh ma'rifat bapak, ruh musahadah ibu disarengan aya ke Muhammadan. Insyaallah bapak sampai kepada hadirat Allah. Amin. La ilaha semua alam aya Muhammad. Jadi ulah kade nyebat jenengan Muhammad can wau can paham can ngarti ma'rifatna can ngarti musahadahna maka anu akhirna jadi teresep dibaca sholawat ku itu mah naon ngaranna mahalul qiyam teresep dibaca ku ieu mah can aya ma'rifat dina ruhna can ngarti ka Muhammadanana lamun cik bahasa jero deuna mah teu apal johar awalna lu rek dijerokeun deui gitu johar awal lelepkeun deui beak ieu mantos tapi ku ieu kawadahan insyaallah la yasa'an ardi wala samai teu nyukupan langit kaula bumi kaula wa wasa'ani qalbul mukminin tapi cukup ke kaula hate jalma-jalma nu iman ka kaula tuh da ku Allah tos dipasihkeun diaturkeun cukup kaula sok rek ka kaula dak datang ka kaula sok cukup naon hatena we pelakan eusian naon
muncul bahasa urang thariqah qadiriyah mantos talqin dikir la ilaha insyaallah anjeun akan menemui Allah dan akan bertemu dengannya. Amin. Engkau bertemu bersama Rohnya. Kirang langkung hapunten kasuhun, hatur nuhun kasadayana, hapunten mudah-mudahan Allah teras maparinkeun hidayah taufik ka urang sadayana sehingga urang barokah salamet dunya sareng akhiratna. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.